sadena musim bade angkat ka masjid bade natafan Idul Fitri ayah budak sesegerukan nangis pil masjid baturna arulin raya pramesan dan bunga kerarulin manena nyalindung semu sedih bingung kanggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditaras kunang langit bae ujang pangiyeuh teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas keur bingung jawabna teh aduh Gusti nyakos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang teka jama muga durama kerkaan di mangaraos sugema ku ayana Idul Fitri manaringrang ingatkan diri hirup tenyorangan kira sana nu ditilaku rama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku rasa teh dipangku dirau aduh jantas gahodang macan turut nairah ajeng di mana ramatilah jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu mana teu wau abdi gangsing hoyong meser anggoan kanggo seneng bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalakan nundung atas tilu dinten abdi pundung anu kasepnya ada teuing ujang apan rama Gusti Rama ujang ayo orang ngadeg enggal ka ibu Aisyah di bumi orang ngetos banyu Kangjeng Rasul bari nangis Aisyah iya putra orang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina watos pupugatna perang Badar jauh Aisyah teh bae putra ibu kos di mana orang
Fatimah iya angkeun rai anjeun hai alin gerak kudulur anjeun mana cucu dada Hasan sareng Husein iya mang anjeun gerak ajak ulin Fatimah alin Hasan Husein milada ngangkeun dolorai teras dibubungan dugikan langit rasana yatimah ngangkeun ieu rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yo mang urang ulin sareng batur urang amang gelang lilin teras amang suka bunga urang gating Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tak sakit riwayat Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang kehirup di dunia tiru awal ucap Kangjeng anu mulia mudah-mudahan urang husnul khotimah maut tapi iman Islam pasti genah susugaran iya ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng orang diangkat pisan umatna umat Kangjeng umat anu panmulyana sareng urang ngarap syafaatna anu dingaranan syafaatul uzma amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin ikut go moje ka rabbal alamin